Alhamdulillah ya Allah ya Robbi, rengse laksanakeun nu namina nyaeta di bulan Ramadan ieu. Encan bos beres. 10 poe deui. Tapi kan kewajiban urang tarawih teh rengse tarawih tadarus. Gitu maksudna. Jadi mudah-mudahan saum urang sadayana ditampi ku Allah. Amin. Namun segala rupa urang niatan ibadah semata-mata urang nyuplih ridona Allah. Amin. Gitu. Lamun urang teu kieu mah moal kitu. Atuh. Lamun teu kitu moal kieu. Moal kieu. Tah, mumpung urang dibere kesempatan ku Allah, isua mangpaatkeun bulan Ramadan ieu anu pinuh berkah. Tinu eueuh jadi aya, tinu gering jadi sehat. Nya, berkahna ieu bulan suci Ramadan teh mangpaatkeun samangpaatan maatna. Pikeun saha? Pikeun umatna kanya Allah mah tuh tinggal Pak Ustad, alhamdulillah. Kana HP we. Eta teh Lajo naon eta? nuju nonton naon? Naon ya? Eta teh nuju nonton spotlight. Kakek Sugiono. Spotlight. Alhamdulillah pemirsa Abah Anen channel rengse bungi ieu tiasa riung mungkulung sareng Pak Ustad ya. Dina ngabadankeun perkawis engke kaping 18 mangga wargi-wargi Abah Aden channel tiasa jumpingan aya naon ke kaping 18 pokona mah wah Sirian. nah sirian we 18 Mei insyaallah baris aya gebiar yang sangat luar biasa, yaitu yang adanya di daerah Wates anu disepuhan nyata ku pangursana Bapak Lurah Bapak Ustad Amas. Tah ieu Bapak Ustad Amas juga. Alhamdulillah anjeunna tiasa ngebantos pribados dina laraga acara rahasia pokokna mah ke kaping 18. Mudah-mudahan Ijo Abah, Kang Cuy, oge aya Kang Nuki Darso, insyaallah baris nyumpingan silaturahmi ka daerah Wates ka dieu. Abah Anen channel insyaallah pidoana kanggo wargi Abah sadayana nu aya di mana wae insyaallah painten pribados ngaraos reueus, ngaraos sedih atur nuhun teu hilap anu utamina mah ka Maadis ieu. Maadis atur nuhun. Segala rupina talagana hartana emutanana tiasa ngabales lintang ti Allah nu baris ngabales. Mudah-mudahan kasayan amal ibadahna sini tampi ku Allah. Amin. Alhamdulillah atur nuhun Abah mah teu daya tupaya ceurik hate teh. Mun tiasa teh ngadoa mudah-mudahan leuwih sukses leuwih maju Adista Wedding Gallery didoakeun ku Abah. Atur nuhun Abah teh atur nuhun. Kitu. Nya alhamdulillah painten di Abah Anen channel wargi-wargi dimanapun Anda berada, insyaallah nanti kalau Allah menakdirkan ada izin Allah takdir Allah kita kumpul semua sekaligus yaitu halal bihalal silaturahmi habdul minallah kita dengan Allah, habdul minanas kita dengan sesama ya. Harus baik, harus banyak bersyukur apa yang Allah berikan ke kita, baik bahagia, pahit, sehat, sakit, apapun kita harus banyak bersyukur, insya Allah berkah. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu ada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu dari Abah Anen channel. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu lagi. Hairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.